kameng terus naon ngaran-ngaranna nutur-nuturnya na bae eta memeureun tina saweehna karomah waliyatullah di jalan kendaraanna mogok henteu bisa ngalanjutkeun kendaraan berangkat balik tedengkeun nyana kaayaanna geus darurat hayang balik eta emeng ngahiji kabeh terus nyana numpak di emeng balik. Masya Allah karomah waliyatullah seperti itu. Tamakos inget ayah hiji awewe orang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kana garo ngan di dieuna ye di dieuna bebedana ka Syekh Nawawi sanggeus da bebeja ka Syekh Nawawi beus naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qattu tahamat lakon abada matasa wa matasa abbas lan bimada zaman min hudawa bu falam taroba ma waqatu babatun abadan bijis birasan teta bae terus birikeun eta cak cenah teh jata malain wiridana naon abi ditungtun aku na hadil khoso isupah pada takut aminan nusarina riwasuraki mamin mihani hayata hadil khoso isu ieu khususiatna ieu khoso isu gitu fahfadha jaga gumana engke bade bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min surakin tina pamalingan hayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus teh eureun nyana kieu beuting gorenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta nama ieu turu depan teh nah barang jadi atuh sorangan Masya Allah urang Tangerang tah anu boga pesantren di Kali Pasir teh saha Kali Pasir tah Robi nah eta atuh ceurik ada sorangan we sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi hadiahan punya Syekh Nawawi Masya Allah cak Syekh Nawawi baca lam yahtalim bae jangan geus hese-hese dibaca bae kudu lam yahtalim qatu ta'amut lakon abada bari ceurik we sorangan atuh terus bae baca lam yahtalim qatu ta'amut jol teh pamalingan je cak cenah teh lain nahan maling ya pamalingan teh cek orang main siapa ini barang di dulu banget benek Indonesia nah ditanya mana barang dan lain pamaling itu garong Arab sabisa-bisa nyana ngomong mencara kurang maboro-boro nanaon ieu barang ge tinggalin kita dibawa ka ditu kula naik sekedup aja kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat itu cek garong teh oh jadi barang-barang loba banyak katir di urang mah kasih teh buntut kasir loba disusul ku garong kapanggih lah orang Arab mana onta nu sekian ieu lihat ternyata Masya Allah itu tukang ontana kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jara onta kene bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun ka dinya diantarkeun ka ditu datang ka ditu bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan disalamatkeun aku pamalingan mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya atuh mata Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam yatalim qatu lam yatalim qatu teh manjur jasa Masya Allah tadi Syekh Nawawi mantap kurang ge di batalar eta yatalim qatu tahamut lakon abada matasabatan bimana zamadi Kanjeng Nabi mah tara naon penciciren balik terus tadi itu naon sebut tetalar kan aing ge poho teta berharga kula inget ke almarhumah ibu Masya Allah teh ibu bari ngayun-ngayun kula jadi talarna teh tah dikeur ngayun-ngayun mantak lain lalagan teh ibu teh berkah jasa ka
nama bisa macem-macem lagam nagelam ya talim kotu to'amud lagona bada wa mada sangan tilok datang kami sekolah hes jadi tetalar eta ibu bisa aja saya ibu aduh eta kebelah dia eta ya talim kotu to'amud lagona bada wasokos gitu dari Nabi Matara ingkan ciciren barek kali Nabi Matara itara sok ngoptina salamina mangsa eta inu dawabu palal daraba mawaqan satu hewan bari ratina terus kali itu eta ingat ai keur diayun-ayun dengan eta tadi tilo kangir serepes itu talar geus eta kakuari manjur tapi kalau teu talar ge haju manjur ya siapa aing hina tanya dongeng ibu rupiah seperti kos gitu hilam ya talim teh ya hadil khosoi sufah fazhatakun aminan syarri nari wa surratin min nihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 antupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan model sia mah geus kitu nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin-izin tawa inget ka dongeng di Imam Hanafi teh jelema waswas nanggeus was-was teh cager-cager bebeja ka Imam Hanafi mama ulah mah ieu waduh usoli teh jadi emang atuh geus masalah usoli teh jadi asa usoli teh jadi was-was kumaha ieu carana ulah salat zaman eta Imam Hanafi ku situ kan kakara aing mah cenah jawabanna ulah salat kiai anu mamere cai kiai anu mamere anu kieu wiridan dan sebagainya teh kudu salat sia mah geus beres bae nya ngalamun mah di hareupeun imah kieu lantaran terus jubal nu nanya geus rada sepi nanya deui kiai maksudna kula ulah salat atuh kumaha ieu kula was-was ulah salat teh jadi kula mun salat zuhur asar karakter kitu geus ulah salat sia mah maksudna ulah salat teh sia mah edan pan nu edan mah teh kudu salat cenah Allah aya Allah ndeulekeun sia make Allah Allahu akbar sia mah edan geus kitu geus kudu salat bau nya di edan-edan geus aing mah kuari kan semua sekali jadi besok besi kudu edan cenah kuari jadi bae A'udzu billahi minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Au hadara atawa hadir sahibuz zar'i sapakan anduene tatanduran wa tahawana lan enteng ya sahibuz zar'i bidafna ing dalam nolak ke ing dabah wa kadzalan halikaya ikilam yamanin kana zar'u lamun ana patandurane fi mahutin lahu bab ku tetep ing dalam kubengan kan ikut tetep kada mahu utawi lawang tarakahu maftuhan kang ninggal ya sahibuz zar'i hu ing bab maftuhan rekan den buka bila sahing dalam munggu kawala sahwa hiratun lan utawi kuci tutlifu kang ngarusak ya hirah tayaran ing burung au ta'aman atawa ing papanganan inohi dadzalik lamun dan kinawaru apa zalika mangkono itlaf minha sakira domina malikuha maka ketempuhan sopoh kang memiliki ira fil asahin dalam mungguh kawal asah lailan wa nahar
ing dalam bumi lan awan wa illam yu'ad fala dhamina fil asah ing dalam mungguh kaul asah ing dalam mungguh kaul asah aya hiji kebon kebenaran kebon tersebut dipelakan sawah pare atau di rumah mah merendang deur jagong ya urang mah kabecus dengan sakitu di urang aya di daerah Cianjur mah pon di Cipanas boga tanah teh produktif hayang dipelakan naon bae hiji mah subur dua mah daraekan di urang mah di urang keur carita subur ge teu daraekan boro-boro di sawah di huma di kebon sisi imah bae jukut ka jandela teh di urang mah kos kalar itu masyaallah mantap aya orang pucuk asup ka imah antaran tangkal cau tangkal naon eta ka imah di urang teu daek beberes jukut-jukut acan masyaallah meureun tara saup kabeh meureun ya teu daek beberes jauh ngedul da mah Gusti Allah sawatek daerah Tangerang seperti kos gitu leuwih parah deh Serang atuh embe Jawa ra suka imah ya Allah nyalaletik teh bejawana diguguli bedan di sisi imah ya karim keperwatakan daerah kulon teh kos gitu teh jadi tidak rajin tapi coba ke daerah Bogor daerah Cianjur Sukabumi Garut Bandung rarajin boga tanah 1000 meter teh geus pokona mah sugih di urang mah hektaran ya tuh biasa bae mantap bawat mah hayang ngajual ai urang wetan mah hayang meuli aya daerah urang hayang ngajual nah mending aya jualin mah kuaring ngadenge batur ngajual nu nyana geus beak ya otomatis masjid jeung kuburan kunyana dijual deui mah bapak kolot aing cek kuburan ieu mah kuburan keluarga aing dijaruah balik aja lu mana di dia. Masya Allah karim. Zain boga kebon pare misalnya, kemudian Tiberang Umar boga domba. Domba tersebut diabur. Haju aya nu boga parekna nu boga sawahna di dinya nyana henteu nyeuhkeun henteu ngagebahkeun haju mah apa embe tersebut kana parek ta eta embe Umar anu mapal ka parek Ki Zaid ai Ki Zaid na aya di dinya tur Zaid anu boga parek teu daek ngagebahkeun kedul Ki Zaid nyana-nyana embe-embe ngajedog di dinya deuk naon meureun nah mapalna embe ka dinya aya nu bogana teu ngagebahkeun nah eta boga embe teu katempuh atuh kunaon pan embe mah nya nama atuh hewan cek be aing mah asal nu hejo bae atuh ai sia aya di dinya anu kunaon teu ngagebahkeun mentak lamun aya jelema teu mage nu hejo embe eta nu kiai teu meunang manggih berkat eta kiai embe santri teu meunang manggih berkat atuh santri embe atuh aing masyarakat mah teh mah raja embe kabeh teu meunang manggih nu harejo masyaallah karim urang teh ya ibadah can bisa ngabaikeun nu hejo-hejo satungtung urang can bisa ngabaikeun hate urang ka nu harejo
yakni nu karesep nafsu urang hirup urang masih kene dilingkung ku bodoh, dilingkung ku syariat bodoh, encan wauh ka aslina Allah, aslina pangeran, masih resep kabuatanana jeung ciptaanana tur dihayal-hayal, bahkan lelengkahan urang di partai, di organisasi, di pemerintah tujuanana hayang eta deres tama emang ruang lingkupna di dinya kiai ngaji ka masjid ka mushola teh maksudna hayang ngagedean dapur eta tah kiai masyaallah lain kembangkeun rukun wudu rukun salat tapi na deuk neangan hehejo. Nah iyalah jadi urang ngaji teh saetik-saetik supaya ulah resep kana dunia. Aya cek nu susah aing malah resep-resep kitu boga ieu. Lain masalah boga jeung teu bogana, resep jeung teu resepna. Aya nu boga tapi teu resep, aya nu teu boga tapi resep. Nah, eta kan parah nu teu boga. Nya teu boga nya resep di akhirat atuh disiksa. Iya anu boga aja resep mah kayak dihitung-hitung heula teh mah di mana kumaha pake naon aya nu teu boga mah pan eueuh hitungeunana di akhirat ya. Tapi disiksa kan rugi eta wakos itu ku sebab resep teu meunang batur neuleuh motor nyana hasu da resep mah teu meunang batur make mobil nah nyana hasu mulai geus ual kadinya liwat ka hareupeun imah aing jalan di Pakuan sia gue. Nah eta kan geus beres eta. Masyaallah cak nu boga mobil asa liwat kadinya mobil kempes. Aya teluh meureun nya kieu. Nah, gitulah. Mbe Umar mapal kapepelakan Ki Zaid. Andai kata Zaid boga canggokan buah aju canggokanan teu dipager mbena mapal Zaidna aya ditangkal buahna teu digeubahkeun teu katempuhan nu boga embena lantaran ieu lalawora nu boga tangkal buah. Wakaza in kana zaru fi mautin gitu kene mun Ki Zaid boga tanggal buah aju tanggal buahna dipager rapi pagerna ngan lawangna molongo tah ongkos Abu Nawas teh ongkos itu mah ai Abu Nawas mah ai lawangna gede kuburanana ai kadina pageran ai lawangan naon. Ayo lawang dong pada jasa kunci na segede peureup sok pada kieu. Ai kadina pageran. Jadi urang neuleuh lawangna bae ge sayang seuri. Eta lah Abu Nawas. Pagerna bae ge urang hayang seuri cek urang atuh ieu sioplo amat kos gitulah Abu Nawas wali. Penting malawang gede kunci kajen teu di pageran. Marolos. Daya Ki Zaid boga pepelaka misal contoh ieu mah keur carita nu babari bae eta tadi pelak buah yanduk di huma jagung sawah serang atau non pare jeung sajaban dipager biasa dipagerengan lawangna aya ngan lawangna dibuka terbuka teh ditutupan embe asup kadinya atuh sadaekna embe malah embe nah cak embe teh ieu lawang dibuka berarti dipersilahkeun ai nah pintu terbuka lebar-lebar guguran bae dari nyumput onggo embe na boga pikiran bae ge mapa dah eta wa kadza yakni lam yadman teu katempuhan nu boga embe na atuh bongan pager mah pager tapi dibuka lawangna Ratun
yuslifu tayran aya ucing atawa menggaro ngarusak manuk ngarusak manuk newak manuk in uhida zalika minha domina malikuha mun kanyahoan perusakan meng tersebut atau katempuan nu boga meng kabagi dua kos anjing aya meng anu teu galak meng dapur aya meng garong jelema ge kitu kan aya jelema garong aya jelema biasa nu parah mah garong ngarupa biasa eta nu parah kos di urang ye urang nyaritakeun tentang urang Amerika beungeut da di urang gampang teh mah urang Cina beungeut di urang gampang kanyahoan teh mah tapi nu hese ge bangsa urang berwatak Amerika nu hese ge bangsa urang berwatak RRC ieu nu hese ternyata aya di imah urang di jero imah urang etalah musuh dalam selimut teh nu sekarang itu hese kitu mah irungna mancung kulitna bule ya jelas tah mah urang seberang tah mah babari tah mah kos kitu putih sipit babari nu hese ge eta tah jadi jelema nama urang lembur urang saibah jeung urang korenganan nyana perwatakan Amerika ieu hese jadi kieu anjing nama sebenarnya anjing garong tapi bisa nyumput babarengan jeung anjing kampung kucing sebenarnya nama kucing garong tetapi bisa ngadaptasi Masya Allah kucing bisa bergaul jeung kucing dapur kos pamalingan kan di majelis kayak ya pamalingan maka sorban biasa maka sorban kanyawanana sendal sok leungit nah eta biasa sok ceramah malah sama saudara-saudara orang ada perwatakanna garong Masya Allah kali nah ieu seputar majelis taklim teh kuari geus aya pamalingan deui kanyawan awalna ngaranna nu hiji A nu hiji DS mun deui tewak kukula katewak sabarang ayana di masjid di ditutup teh pamalingan kula di ngabejaan ngimpi tah eta jelema oh jah eta oregana cok kasep jelemana mun katewak ditewak katewak moal urang malik didoakeun bae mudah-mudahan menang petunjuk ajut teh diijabah doana terus bae kos kitu atuh aja deh bakal doakeun supaya bener doangnya teh bener atuh di akhirat ka neraka lolos sekadar ngadoakeun doang lah deui tewak maka tewak nah ieu seputar urang tah aya pamalingan di ngaji teh ulah kitu jangan dibere ngimpi beta eta nu sok maling teh ya Allah ya Rabbi aja nantepkeun guys nah eta kan ngaranna garong tapi ngarupa kiai eta kan model deureuss eta asup ka majelis aya di jero ieu Masya Allah rupa-rupa di akhir zaman mah gitu daya menggarong pan meng mati lok aya nu dirante mana aya meng dirante sebab meng mah nyana mah tatadina diusir ku maung dileuweung diusir meng teh karakterna sarua jeung maungan lincahan meng sebab meng marada letik unggal-unggal mau dek nerkam mangsa geus dipilhan ku meng ribut meng jeung maung ngan persatuan meng mah persatuan meng eta mah kos urang Padangnya wajah Padang persatuan lagi tuh urang lamun nanyakeun baju tadi dia ada baju anu ada Allah diukeula urang diri jadi bere aqua beneangan heula Padang eta itu bisa ada saya persatuan ucing kos urang Padang nya hiji
atuh geus eueuh mah bae teh cenah mah tilok mundur urang Padang ada da mah nya nama nyasaran heula ka babaturanna aya 5 kilo mah ka ditu neangan atuh urang ya dibere aku doang senep beuteung nungguan celana kolor teh kira-kira Padang mah tapi biasa teh Padang Masya Allah kan nah ieu nandakeun persatuan usahana luar biasa cek pikirannya na moal teu aya di babaturan aing sanajan di aing eueuh tungtungna mah mahal pan jalamun aya di nya mah paringi meureunana 10.000 kulantaran jauh tuh ongkos leumpah ongkos tanyakeun ya urang jadi 15.000 Padang bisa anu tah nah sakumaha hebatna Tasik tetep bae eleh ku Padang weh Padang mah geus pohara raja nanya datang ke supermarket teh seseleh ngalawan Padang atuh supermarket dihareupeuna Padang atuh jangsong-angsong ka mata urang deuk asup ka jero teu bisa aya nya ngahalangan nya mah teh Padang eta bisaan nya Padang teh ieu meng akhirna musyawarah dileuweung jeung mau musyawarah babagi wilayah deuk maneh kalembur atau deuk aing kalembur cak mau akhirna babagi wilayah musyawarah di MPR meng akhirnya memutuskan ketua meng bahwa kita mending di kampung saja banyak tulang-tulang yang masih ada daging-dagingnya andai kata tulang meles udah kita masuk aja langsung ke turub sajinya aduh hasil musyawarah akhirnya meng ke kampung teu meunang kalau mau kudu dileuweung teu meunang ka kampung nah jadi geus aya babagi wilayah tilok aya nu dirante mau mah meng mah geus kulantaran tilok aya nu dirante andai kata nyana maling ka manuk teu katempuan nu boga mengna Umar boga meng kemudian saya dagang manuk meng ki Umar ngarusak manuk ki Zaid maka ki Umar teu katempuhan kulantaran meng mah tilok aya nu dirantai tilok aya kecuali meng terdidik kaasup meng garong terdidik aya meng nu dididik meng di urang teh kapan macem-macem aya meng Jepang aya meng Australia aya meng Amerika meng teh ngaranna ge di urang makan eueuh ngaranan di Jepang makan aya silsilahan bin anu kos Habib meng teh ya Australia teh aya silsilahan mahal hargana ge 25 juta 50 juta 150 juta meng doang Masya Allah karim urang dieu mah lamun di bejaan tah ieu hargana meng 100 juta mereka kulu jangan mah atuh mereka sampai meng gimana aing mau baca cenah meng si hayang los bawaan ku sia lain eta ya silsilahan meng ieu bin anu sabaraha turunan meng sadunya saha nu bogana sabaraha urang nu boga meng kos kieu sadunya Masya Allah bab meng bae ge puyeng urang bab meng bae haju daharna ge daharna kudu susu kudu roti campur daging nya sisir ge kudu khusus sampona kudu khusus gawe gawe ngurusan meng aya sorangan isuk-isuk can mandi meng si pandian tolol ayo meng Masya Allah kari itu buluna geus rupa-rupa macem-macem mahal tuh meng nah dididik meng gos gitu bisa paranti moro aya meng berkarakter nurut moro bisa mawa deh padahal mah meng mah tuh barang teu nejis beda jeung anjing leuwih mantep nah ieu mah keur carita aya meng terdidik kemudian meng tersebut ku Ki Umar ditoel meng aing resep ka manuk anis itu tuh kulantaran aing teu kabeuli hargana 15 juta nah maka aing kajen teu boga ge nu penting ku sia leg-leg cak meng teh emang hasud emang aing mah tiba heula hasud ulah sok kitu je cak meng teh aing ku lagi geus teu hasud karakter sia ka aing
jadi karakter emeng baik cek ulah kitu teh pokona mah tangkep emeng lantaran geus dididik atuh daek blek rusak tah lamun kos kitu mah emeng nu boga emengna katempuhan sebab dititah da ieu emeng bab emeng bage aya di hadis Kanjeng Nabi mah aya hiji awewe boga emeng tersebut ditenden di imah di kurungan kemudian dibere nyatuan teu dahar teu nginum tadi kencarkeun teu paeh meng dakhalat annar manjing neraka awewe tersebut dihirakeun sebab kucing anu kunyana disengker di kurungan habisat hak di kurungan di paraban henteu di inuman henteu dikencarkeun henteu di akhirat lantaran eta meng tersiksa nyana ka neraka sakitu ge meng atuh komo ka manusia lamun ku urang diantep datang ka kalaparan terus paeh masya Allah kan geus coba ngaran-ngaran kalaparan mah urusanana biasana politik antar negara antar tokoh partai biasana geus kos kararitu biasa tah mah geus mah tanggung jawab ke di akhirat ieu mah kan nu nyandung nah Zayed nyandung ngaju boga anak di pengkolan boga anak dua ke manggih deui jahe nyandung deui boga anak deui dua kapanggih deui di daerah anu nyandung deui masyaallah anak tunggal pengkolan aya haju teu diurusan tak teu ngurusan anak ge cukup jangka neraka iya mah kumaha gitu masyaallah karim eta kan anak urang mantak lamun deuk nyandung gentleman ya gentleman lah bawa kurang anak mak nah bisa eta ditungtun anak di mana di tengah dua urusan ambo anak batur anak batur anak urang keneh pokona mah anggap ye yatim lah pokona mah geus urusan eta karak gentleman ngaranna ieu bah salakina pae kakarak jaljol Waalaikumsalam biasa neng abdi ti Karawang sa abdi ge ieu pamajikanana tinggal nu kolot bae mangkari ngagojod keneh salah deuk parah salah teu parah salah kakarak bae ti Karawang bebe aya deui naik mobil Waalaikumsalam abah maotnya sia ngabahkeun iraha Bakti mana di Subang cenah ieu mah manggeus pepegatan tapi kula anakna masyaallah kari cai mata dua tah cai mata sedih ka pak salaki paeh cai mata greget ka sieu aya ya Allah kumpul-kumpul di teu kebal Waalaikumsalam itu mana ya nanti Sukabumi ceknya nanti iya mawa anak 5 tinggal lu kolot bae dia teh masyaallah aing gantung bae ku sakaria aja geus paeh karek juljol nah eta kan nyeun naon kitu ngaranna sesek napas atuh mending keur hirup bawa ku urang Waalaikumsalam ulah marahnya anggo naon tah kawin deui kakanya ambo kak geus sabaraha kali ulah mong sabaraha kali dijajarkeun di dieu imah aduh emang boga duit gitu kan tuh entar antik sama kongkorong jualan urang mendingan keur hirup keneh daripada geus maot juljol tah deuk kumaha tah deuk kumaha teu ulah sok marah ieu ayat Al-Qur'anul Karim kakak endek ngamangpaatkeun ayat fankihu ma tabalakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba eta kiai na gencan nyandung ki uji udah sok nurutan kiai bab kos kitu namanya teu bisaeun ya Allah ya Rabb ieu maksudna daripada ke maot juljol maningan keur hirup bebeja urang lalaunan
bebeja jadi tenang ka pemajikan nu kolot kudu kerjaan teh urang bebeja kakak sebenarnya kawin deui jeung urang mana ka geus boga anak geus diri daokeun batu atuh hiji masih kene Kak atuh masih kakak atuh meninggesan bae masalah anak bawa ka dinya geus kula ngurusan tah kan bagus nyeunah sabaraka aya 12 Gusti Allah teh ya ucing ngarusak manuk jelas-jelas perusakanana tina ucing domina malikuha lamun memang kucingna ieu ucing model tadi garong ucingna galak in uhida dalik teh kajahuan kucing tersebut memang kucing garong teh eta kos gitu di mana bae aya lauk aya manuk jana ngarusak katempuan teh nu bogana komo dititah mah tapi lamun kucing lindek kemudian ngarusak manuk henteu sebab kucing mah binatang suci kaasupna jeung tilok nu ngaran teh ucing ai eta mah kucing-kucing anu bongsai kucing-kucing anu kitu boga nama eta mah dikurungan di rantai teh lain galakna mahalna mahal kula pernah diajak ka hiji imah di namu di jelema gede teh gedut lain sia mah jelema leutik atuh gedean sia aya awakna mah aya ucing dinya keur disisiran keur dicek kula teh ya ucing kos di urusan tapi bagus oge ya ucing nanya kula eta ucing naon anu cek teh ini begini Pak Kiai katanya silsilahnya nih anu je ayo inget ka Habib teh mah bin anu di dunia ada sekian jenis jadi ketahuan berapa harganya ini murah ini cuma 75 juta yang kecil tangkolak sia mah kecil 75 juta goblok ieu budak atuh mendingan meuli kebo jang haol ucing gua manggih urang 3 waledek masyaallah ai ucing naon tuh ucing sakala deuleudeang eta kabalinger teh jelema ya Allah ya Rabbi dikunci tempatna ge sakumaha aju dibere nyawa ini pakai minumnya ini makannya ini teh asup ka teh aing teh asup aing mah kos kitu mah atuh aing na ge teh disuguhana naon aya ucing kan dia aku meh deh iradun tutlifu aman ucing ngarusak kadaharan lamun ucing na ucing garong inu hida zalika min domina malik wa katempuhan nu bogana mun ucing da ucing garong kudu diamankeun berarti teh mah ucing sebab ieu teu meunang ngambek ucing teh aya lauk di meja aya makanan di meja dan lain sebagainya kunyana digarong bae katempuhan nu bogana rek perang rek peuting lailan wa nahar tapi wa illa lamun teu kanyahoan garong nama ucing biasa pahala teu katempuhan cara ucing-ucing nu urang diri imah urang aju nyana maling lauk ngarusak kadaharan dan teu katempuhan nu boga ucing nyan ucing mah hese sebab ucing mah teu kieu ye ucing nu di imah urang aju maling ka imah batur teu kitu ucing di imah urang di imah urang bae ucing mah geus geus anjak jana boga sumpah kucing jana mah boga aya aturan-aturan eta jana dipikeun ku urang jauh sapoe dua poe saya di imah urang eta ucing eta mentak aya jelema ka neraka awewe ku sebab kucing aya deui nu ka sorga ku sebab kucing baheula di Bagdad teu kanyahoan jelema luhur awewe nyana ngurusan meng bae asal mangge meng dibawa ka imah asal mangge meng dibawa ka imah di imahna unyut nyana mah terus di paraban isuk maraban meng sore maraban meng pagaweana ngan sakadar zikir ka Gusti Allah
dikir we terus hirup teh jeung Meng sehingga urang lembur dinya embungeun ka dinya lantaran nyana ngahijina jeung Meng. Ya Allah ya Rabb. Kesimpulanna mah nyana boga milik meureunanan terus hayang ka Mekah. Bagdad Mekah berangkat lila dititipkeun ka dulurna. Dititipkeun teh ka dulurna pangurusankeun Meng. Nah ieu biaya jang Mengna kula mah henteu ka Mekah. Ayeuna berangkat ke Mekah main di urusan ngamuk bae teh ku dulurna mah. Di urusan ngamuk bae. Akhirna Meng tersebut marolos. Meng marolos. Sejumlah bangsa sekitar 400 Meng molos kabeh. Awewena geus aya di Mekah. Kunaon eta Meng kabaragi di Mekah. Nyana ge heran, ieu Meng bisa moncor kieu cek ieu. Haju kalau aya di Mekah kos kieu ye. Nyana komunikasi atuh hese ka ditu ka Bagdad. Ngan area di Mekah nuturkeun bae. Akhirnya nyana kan ngadoa ka Gusti Allah, ya Allah ya Rabb. Ieu Meng kan nuturkeun abdi, sanggeus nuturkeun abdi kesulitan sebab abdi ieu endek ibadah haji. Aju nutur-nutur bae. Cek Gusti Allah ajak toab. Ye, ilhamna wali kana waliatullah kitu onam teh. Diajak tuh aku nyana Meng nutur-nutur Meng waktu kabehan geus sieun jadi tutur-tutur Meng kabeh minggir tinggal nyana bae jeung Meng beres teh toab sampailah ka tempat deui nyana ngimpi deui cek Gusti Allah berean ngaran haji anu Lata kasana ieu nu aya di dieu mah haji Meng kabeh. Ya Allah ya Rabbi. Akhirnya diberi anggaran punya haji anu Meng data. Tuh, masya Allah beres hajian balik Meng terus non ngarang-ngarana nutur-nuturnya na baik. Eta memeureun tina sawerna karomah waliyatullah di jalan kendaraan mogok henteu bisa ngalanjutkeun kendaraan berangkat balik sedengkeun nyana kaayaanana geus darurat hayang balik eta Meng ngahiji kabeh terus nyana numpak di Meng balik Masya Allah karomah waliyatullah seperti itu. Tamakos inget aya hiji awewe urang Tangerang teh ya anu ka Mekah zaman Syekh Nawawi kontakan sekeduk di Mekah ka Madinah perjalanan manehanana kana Garo ngan di dieuna ye di dieuna bebejana ka Syekh Nawawi sanggeus teh bebeja ka Syekh Nawawi beusi aya naon-naon kula minta jampe dibere jampena lam yahtalim qattu tahamut lakon abada matasa abbas lan bimada zaman min hudawa bufalam tarobama wa qatu babatun abadan bijis birasan teta bae terus wirikeun eta cak janna teh jata malain wiridan naon abi ditungtuna ku hajil khoso isupah pada takut aminan misarina riwasuraqi mamin mihani ayata hajil khoso isu ieu khususiatna ieu khoso isu dan gitu fahfazha jaga gumani engke badai bakal aman salamet min narin tina seuneu wa min suraqin jeung tina pamalingan ayata dibabaca bae tengah jalan pan eureun tengah jalan eureun sanggeus lain kena mimitina lain kitu lah eureun sanggeus eureun nyana kieu beuting horenganan onta berangkat nyana ditinggalkeun nah onta berangkat teu nyahoeun pan boga anu tukang onta nama ieu turun apa henteu nah barang kadijade atuh sorangan Masya Allah urang Tangerang tah anu boga pesantren di Kalipasir teh saha Kalipasir tah nah eta aju ceurik kada sorangan we sorangan ceurik kumaha mun tayang aduh inget ka Syekh Nawawi ya hadiahan punya Syekh Nawawi Masya Allah cak Syekh Nawawi baca lam ya talim bae jangan geus hese-hese dibaca bae ku lam ya talim qatu ta'awud lakon abada bari ceurik we sorangan atuh terus bae baca lam ya talim qatu ta'awud jol teh pamalingan je
cak janda teh lain ngeundangan maling. Ya pamalingan teh. Cek urang mah siapa ini? Barang di dulu beureun beungeut beungeut Indonesia. Nah, ditanya mana barang dan lain pamaling atuh garong Arab. Sabisa-bisanya ngomong mun cara kurang mah boro-boro naon ieu barang ge tinggalin. Kita dibawa ka ditu kula naik sakedup aju kula kiih teu kajahoan deui itu berangkat itu cek garong teh. Oh jadi barang-barang loba banyak katir di urang mah kasir teh buntut kasir cek loba disusul ku garong kapanggil lah orang Arab mana onta nu sekian ieu lihat ternyata masya Allah itu tukang ontana kaget sehingga saya kaget jauhun tukang onta bawa eta garong sama-sama orang Arab cekel ku jana onta herengan bawa ku nyana ka eta ka Ibu Ropiah nah ditaekeun ka dinya diantarkeun ka ditu datang ka ditu bareng ka ditu disalametkeun aku mah pamalingan mantap kurang lamun aya pamalingan ieu penyelamat ya mata Ibu Ropiah teh ngomong mah eta manjur jasa lam ya talim qatu lam ya talim qatu teh manjur jasa masyaallah tadi Syekh Nawawi mantap urang ge di batalar eta ya talim qatu tuhamud lagon abada mata sahabatan bi mana zaman Kanjeng Nabi Matara naon penciciren balik terus tadi tuna naon sebut tetalar kan aing ge poho Teta berharga kula inget ke almarhumah ibu, masya Allah, teh ibu bari ngayun kula, jadi talarna teta, tikir ngayun, mantak lain lalagan teh ibu teh berkah jasa kah, yang nama besar macem-macem lagam nagelam ya talim gotu toamut lagona bada wamada, sangan tilok datang kangis kula hes jadi detalar. Teh ibu bisa aja saya teh ibu. Aduh, eta kebelah dia eta talim kau tuh abut lakon pada wasokos gitu dari Nabi Matara. Impen ciciren barek dari Nabi Matara itara sok ngopti nasalam mina mangsa eta. Inu dawabu palal daroba mawaqohan. Satu hewan bari ratina tah terus dari itu eta ingat keur di ayun-ayun. Dengan eta teh tadi tilo kangir serebes itu talar geus eta kakuari manjur tapi kalau teu talar ge hanya manjur ya siapa aing hina eta ieu dongeng Ibu Ropiah seperti kos gitu ilam ya talim teh ya hadil khoso isufah fahatakun aminan syarri nari wa surratin min nihani jadi aman tina seuneu moal kebakaran aman tina pamalingan bahkan dibuktikan ku Gusti Allah garong pamalingan bisa nulungan di wirida sabaraha cenah eta ulah loba-loba memeh subuh 40 atupan hudang subuhna kieu cenah mun jam 7 geus sia mah ulah wiridan model sia mah geus kitu nanyakeun kumaha mun subuhna jam 7 teh izin Tawa inget ka dongeng di Imam Hanafi teh ya. Jelema waswas. Geus waswas teh cager-cager. Bebeja ka Imam Hanafi mama. Kula mah ieu waduh usoli teh jadi-jadi. Emang atuh kula masalah usoli teh jadi asa usoli teh jadi waswas kumaha ieu carana ulah salat zaman. Saya cek Imam Hanafi ku situ kan kakara aing mah cenah jawabanna ulah salat. Kiai anu mamere cai, kiai anu mamere anu kieu wiridan dan sebagainya. Teh kudu salat sia mah geus beres bae. Nya ngalamun mah di hareupeun imah kieu. Lantaran terus jubel nu nanya geus rada sepi nanya deui kiai. Maksudna kula ulah salat atuh kumaha ieu? Kula was-was ulah salat teh jadi-jadi kula mun salat zuhur asar karakter kitu. Geus ulah salat sia mah. Maksudna ulah salat teh sia mah edan pan. Nu edan mah teu kudu salat cenah. Allah aya Allah neuleukeun sia make Allah Allahu akbar sia edan geus kitu. Geus teu kudu salat. Bo nya di edan-edan. Geus aing mah kudu kan sekali jadi sakali besi seperti edan cenah.
Bari jadi be wow meweh waktu Allahu Akbar. Jago Imam Husain Imam Hanafi mah batur teh geus teu kudu mah mah edan teu kudu salat selesai geus jawabanna. Jago Syekh Nawawi Tamas Imam Hanafi mah eta mah geus kieu aya jelema nanya masalah lu teu dijawab ku Imam Hanafi mah masyaallah karim di Baghdad kuburanna masyaallah kula pernah ziarah ka ditu ya Allah ya Rabbi dasar eta teh anu Syekh Nawawi Imam Syafi'i ziarah kadinya teu make kunut menghargai guru sebab Syekh Nawawi menyunahkeun kunut ari Imam Hanafi mah guruna teu henteu datang kadinya tapi asal ziarah kadinya naon nu dimaksud sok hasil maksud mantap Syekh Imam Syafi'i ziarah kadinya teu make kunut geus aya kieu menghormati sebab eta Syekh Imam Hanafi mah teu maot nanya anu dijawab nanya aya jelema mama abdi naon kumaha lamun aya jelema kula ieu misalna mandina ieu di kali silem da kuari deuk ngalawudu di jero ieu ngaharep ka mana itu kan itu pertanyaan di hadiran ku jelema oge teh jadi pertanyaan tah ngaharepna ka mana wuduna di jero cai ngaharepna ka mana Imam Hanafi mah babari ulah mikiran ngaharep kiblat atawa naon manengan ge ngaharep ka baju sia bae besi ke baju sia-sia hudang baju eueuh di hutan aton sia eta bisaan Imam Hanafi mah segala mikiran Ka'bah segala naon di hutan aton manengan eta deuleukeun baju sia jauh gitu. Imam Hanafi maksudna karakter ulama baheula tetap di samping mutuskeun masalah tapi bari lalaga humoris kabeh Imam Syafi'i Imam Hanafi Imam Maliki supaya kaharti eta teh anu sok didongengkeun ku urang jelema dijawab baheula hayang korban dalapanan tapi hiji kebo pan ku kiai kabeh ge ditemeunang ke 7 tetep nyana hayang dalapanan bae mah pokona yang dalapan namanya anak aing cenah nu orok teu ka bawah bisa sapihan terus nanya ka kiai anu tetep teh bisa aya deui nu kieu ngajawabna bu lamun hayang dalapan geus bae nu 7-an tah kumaha hiji meuli deui beli aja satu kambing buat yang satu enggak bisa saya mah cek teh pokoknya ya harus dibolehin dalapan bisa babara kiai datang ke Ki Wahab mah Abu Babah ada apa mbak ibu ini saya mau korban terus mau korban cuman 8 orang pengen ini apa nih kebo satu aja bisa apa ya bisa aja kenapa susah dah iki mantep ceknya nih saya udah tanya-tanya sama kiai yang lain nggak boleh ya kiainya aja itu mah kurang baca kitab jadi boleh mana-mana orang-orangnya ini bapak ibu terus anak iya ini yang paling kecil ya yang paling kecil kan nggak bisa naik kebo iya harus ditunjang dia buat naiknya pakai kambing jadi enak ke situ iya cuma buat naik aja iyalah bentar saya beli takkan lah ada tak kiai jago jasa tak nu sejel mah tadi kambing satu marahnya nah tapi barang dibere buat naiknya kan ini bahasa sapihan nggak bisa masa naik sendiri dia iya dia pakai kambing itu buat naik aja nggak kehartian gunyana kan syarat tadi Imam Hanafi lain lalagaan terus ulah mikiran Baitullah ulah mikiran Ka'bah nah harap ka baju baik ya sia hudang eueuh deui untungna masa taranjang sia amankeun awak sorangan kan bisaan eta humoris masyaallah karim nah iyalah ahli Allah teh ya tenang Kangjeng Nabi gitu kan Kangjeng Nabi sahabat dek mawa barang bebe jaga Kangjeng Nabi pan Kula tuh coba bae coba pang ieukeun bang anu keur minjemkeun onta atau bere onta jang muat barang ieu. Aya anak onta cokot tuh di itu. Ih, tuan, caknya teh ngahina teh naon kabeh gitu. Apa dia barang lo mamanya anak onta aja gitu. Coba cokot bae lana. Barang dicokot teh geuleuh ontana.
Sekira teh Tuhan mencari sokala laga abi bae anak onta jeung gede atuh emang iya anak gajah. Cek atuh iya anak onta kan geus gede. Pan lalagaan tapi bener. Cek kan kos kitu nya da geus nya heueuh cek kitu. Kanjeng Nabi kitu lalagaan saruan. Nah, jadi kan teu kaku nu bantak ge tah ieu kiai-kiai anu palinter gajingna tapi henteu humoris teu lalagaan. Eta kos kitu. Jelema diputus ku nya bung aing malah senem cekeuna. Lah itu dari lalagaan waktu sana abah tadi dia masyaallah. Waalaikumsalam. Enan sia. Boleh ada korban tapi empena leutik menang teh. Duh menang cenah abah teh. Tuh masalah. Tuh kiai-kiai nu imah abah mah terang-terangan lain lah can cukup umur can cak nu saja lah. Teh bogana kos kitu teu naon. Kebal kene ieu dah bulan haji kan baheula mah sok dituntun 15 poe kene gitu di 40 poe kene. Kebal kene ke sia boga bulan haji meuli nu gede. Abah teh jadi dua Bandung tuh nama. Heuh nya ge atuh. Babari Allah. Masyaallah. Da tungtungna panjana ge atuh ngarosa neangan duit deui. Jangan cukup umur. Nah, eta babari meunang we teu meunang mah. Mbeleutik los. Aing geus bogana kos kitu deuk kuat nya dicaram-caram. Hah, enjak cukup umur. Ulah. Tamana? Oh, ngaruh. Teu ngeunaheun. Dina dilarang lagi aing ngomal babe jadi ka dinya. Nu meunang teu meunang. Ewa kaki dam yatim mah leutik meunang. Batak mayak baheula di dieu. Nu leutik nu naon araya kabeh. Ngan dicirian ku abah ge kurang cukup umur nu ieu. Masyaallah. Nah, etalah bararisaan tah Kangjeng Nabi, itu Kangjeng Nabi lalagaan jeung Siti Aisyah. Balap lompat Kangjeng manya, Kangjeng Nabi jeung Siti Aisyah nu menang Siti Aisyah. Uti dituna. Tapi sekali menang, dua kali eleh Kangjeng Nabi. Pan bugaheun da Siti Aisyah. Waduh, menang lain lalagaan si naon. Eta lalagaan, geus eta garana. Oh, urang mah teu bisa jeung pamajikan lalagaan. Kejem urang. Semua panglima. Ih pamajikan teh deuleu urang teh sieun nya besi ditembak urang. Biasa wayah urang eleh-eleh, wayah urang menang-menang kan ngeunaheun silih. Jangan ngeunaheun urang lamun kos kitu jeung pamajikan teh suatu waktu kan urang minta duit kanyana nginjem duit. Tilok mayar ieu. Sebenarnya we mah kos kitu ieu disebut tolol, itu disebut tolol rada. Mana radana? Itu dia tisalaki tapi lamun salaki nyokot hutang. Tapi itu mah di Lampung. Wa ila wadamun teu kanyahoan bawa ucing teh ieu lain ucing garong atuh pala teu katempuhan. Filosofi kita besar wallahu a'lam.